Sok ibu sadaya RT mah ketempuhan lamun aya pemuda pasea saha nu diteang tengah peuting aya nu noong saha nu diteang padahal RT teu milu noong aya nu hese ngalahirkeun saha nu diteang ngidang RT emang sita noong gitu.
pangresa anu made maparinan kitbah bewejang ka urang sadayana parantos aya di lokasi. Kemargi sakitu sakiasana dilanjutkan karena acara inti kuring sekali deui menghimbau kasadayana supados tentram aman nyaman mangga caralik saraos-raosna urang sasarengan kupingkeun urang tampi ilmu-ilmu ti aranjeun kanggo mubalik kondang kersana Kiai Haji Satabai Haki anu magaduhan gelar Ki Gelap Serepet anjeunna parantos di lokasi waktos anu salaluasana sim kuring ngahaturkeun wilujeng sumping nyanggakeun ka anjeun. مرحبا يا مرحبا يا نور العالمين مرحبا جنبا سيدي ومرحبا Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nu ngajawab salam mudah-mudahan sing paranjang umurna. Tengah jawab salam mudah-mudahan sing paranjang beheungna. Pemuda nu tengah jawab salam mudah-mudahan isukan putus cintana. Pemudi nu tengah jawab salam mudah-mudahan isukan dilamar ku aki-aki. Ibu-ibu nu tengah jawab salam mudah-mudahan sarogena nikah deui. Salaki kawin deui sing carengir wes ya. Bapak-bapak nu tengah jawab salam mudah-mudahan ngarokona sing tibalik. Wios sakali deui wios. Ikhlas ridho mual ambekan Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Daun salam buah kecemak bukan jawab salam siganu ambok. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa uswatan lil mu'minin. La ilaha illallah la mawjuda illallah la ma'buda illallah la matluba illallah la maqsuda illallah.
Azaman ta'ajaja wa lahu sultanu yaf'alu Allahu ma yasha'u wa yahkumu ma yurid. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal hatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا فتح يا عليم يا فتح يا عليم يا فتح يا عليم وافتح لنا فتوح العارفين آمين واجعلنا من المقربين واجعلنا من الصالحين واجعلنا من المتقين واجعلنا من العلماء العاملين إمام المتقين الصالحين طائعين لله ورسول الله آمين يا الله يا رب. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا به وأجروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم aya kawat tina untung tengah jawab sholawat sing nyeri beuteung bade diwaler bade Muhammad salagur deui ayeuna. Man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aidan inna ma bu'istu liutamima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa habibul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil Hadratul Mukarram, pengatur waktu, pengantar acara, nukusin kuring dikehormat, mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun amin. Wabil khusus segenap para panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kampung Lewo Kulon Masjid Al-Asy'ari, dari mulai ketua, sekretaris, bendahara, seksi akomodasi, seksi logistik, seksi acara, sampai ke seksi konsumsi alias hakaneun anu kusim kuring dipihormat, mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun amin. Urang doakeun ieu para panitia termasuk keluarga besar urang sadaya Kampung Lewo, mudah-mudahan pengorbananana dijadikeun tabungan-tabungan akhirat amin, dijadikeun sedekah amin. Dauhan Kangjeng Nabi mana kosomalun min sedaqatin bal yattad harta an disedekahkeun di jalan Allah ku Allah moal dikurangan balik tadi ditambah. Mudah-mudahan sing termasuk kurang sadayana amin ya Allah ya Rabbal. Para alim ulama, para habaib, para juama, para asatid wal asatidah, guru-guru urang sadaya anu kusim kuring dipihormat, mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun amin. Urang doakeun guru-guru urang sadaya mudah-mudahan sing diparanjangkeun yuswana, disehatkeun dohir batina, dijauhkeun ti jalma-jalma anu darolim, berkah rezekina, berkah ilmuna, tambah milik rezekina, tambah ilmuna, tambah istrina. Si ibu geus calanga brek angin teu tulus. Bapak-bapak satuju. Bapak-bapak satuju. Satu. Ibu-ibu satuju. Masalah buat lo. Ya masalah. Keun lah daripada aing turun di panggung dicekek kuning ini.
Mudah-mudahan guru-guru urang sadaya keturunanana sing disolih-solihah biasa ngalanjutkeun kana perjuanganana ngawurukan urang sadayana ngawurukan kana ilmuna sabab urang butuh ku ilmu leres ibu butuh ku ilmu pak butuh ku ilmu saya datang mudah-mudahan sing karep jeung jodoh. Naon sababna? Sabab Allah nyabut kana ilmu tauhid, lain ilmuna dicabut ku Allah. Tapi ulama ahli tauhid diwafatkeun ku Allah. Leres. Allah nyabut kana ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu Al-Qur'an, lain ilmuna dicabut ku Allah. Tapi ulama ahli eta ilmu diwafatkeun ku Allah. 1000 nu bodoh paeh moal jadi musibah. Tapi ulama hiji wafat bakal jadi musibah. Cantang tuh paganti 10 tahun. Leres. Beda jeung RT jeung RW. Hirup kene geus disedak-sedak. Aya Pak RT aya. Pak RW aya. Hidup Pak RT. Tarik atuh di Pak RT teh juga nu dendam. Hidup Pak RT. Hidup Pak RW. Pak RT jeung Pak RT ka surgana bakal pangheulana. Amin. Naon sababna? Sabab kiai ajengan ustad ngaimaman di masjid, jamaah geus kumpul di masjid. Ngahotiban jamaah geus kumpul di masjid, tapi RT jeung RW eta sapoe-sapoting kukurilingan we di kampung Lewo ngagiring-giring masyarakat supaya asup ka masjid. Mata RT jeung RW ka surgana bakal pangheulana. Amin. Tapi awas. Lamun RT jeung RW ngajedog wae studi banding. Tak mudah-mudahan pemimpin urang sadaya sing soleh. Amin. Sing amanah. Amin. Sing nyaangeun ka urang karayatna. Amin. Biasa nganturkeun kana kebahagiaan dunia sareng akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Bapak-bapak aparatur pemerintahan min a'la wilayah ila adna wilayah, Bapak Lurah anu ageung jasana, Bapak RT, Bapak RW anu capek gawe bari gajihna teu pati gede. Mun aya acara ge jarang kabagian sate. Dak sing karunya ka Pak RT Pak RW teh, Pak RT teh hartina RT teh riweuh terus. Aya RW riweuh wae. Aya bansos saha nu disalahkeun. Matur ke dulurna wungkul. Padahal sadayana masyarakat didata ku RT, didata ku RW ngan kulantaran di loh mahfudna catetanana. Sok sanajan ku RT ku RW didata. Da catetanana di loh mahfudna. Nah, habet ngama ke RT jeung RW. Catetanana. Sok ibu sadaya RT mah ketempuhan lamun aya pemuda pasea saha nu diteang tengah peuting aya nu noong saha nu diteang padahal RT teu milu noong aya nu hese ngalahirkeun saha nu diteang bidang RT emang sita noong gitu noong. Bapak-bapak anu dikopeah mudah-mudahan sing dileungitkeun tina kasusah. Balik video bunga kapeser kebon jeung sawah kadamel bumi anu megah kapeser mobil anu mewah pamajikan nambah solihah ulah kasuhudon siung geus molotot. Ibu-ibu anu di samping mudah-mudahan sing dileungitkeun tina kapusing. Ibu-ibu anu ditiung mudah-mudahan sing dileungitkeun tina kabingung. Mun ngaji kasinggung ulah gancang-gancang pundung tapi nyuhunkeun pitulung ka Allah anu Maha Agung sing ridho lamun caroge hayangan sarung
Sedang kuat wae si ibu. Para pemuda-pemudi, santriawan santriawati, sidoa sidoi, karyawan karyawati, mun boga anak parawan ulah sok dikawinkeun ka aki-aki. Siga nu terjadi dina malebahan salapan hiji dina TPRI kabogoh Samsul Bahri direbut ku Dato. Tapi mun bisa mah ditikahkeun ka para santri, terutama nu tampil di muka. Alhamdulillah. Simkuring ibu sadaya upami ngaos payuneun seueur pemuda-pemudi terutama santri ngarasa bangga bunga. Naon sababna? Subul yaum rizalul qur. Santri di masa kini adalah ulama di masa yang akan datang. Hidup santri, hidup santri. Tarik atuh teh, diajak perang. Ayo orang perang, hayo. Tembak dor, mati au. Ya belajar kok. Semangat, siap santri? Kemana? Balik siap. Puji anu maranti anu jadi panghiasati kagungan Allah Rabbul Izzati, puji anu jadi panghiasasa kagungan Allah Azza wa Jalla. Bayang takdir itu bisa dipungkir, qadar itu bisa disinglar, manusia kaya tangan pengawasa wungkul Allah anu mawi sesa. Dulu kana waktu nu ayu ninggang kana mangsa anu waluya. Ini di menit anu paciwit-ciwit, jam anu pantai-antai, boy anu patele-tele, minggu anu patunggu-tunggu di Papa ku bulan anu pilu ku pangharapan ku gelang ngajadikeun taun. Alhamdulillah anu tadi dikat ini tu diheula sempat mangkat tu can datang masih sowong. Nu hadir manu ayeuna urang sadaya tiasa kumpul ngayung bongkok naronyok sareng bapak-bapak ibu-ibu nu darenok nu marontok nu marake ander. Aya nu denok aya nu montok aya. Ngan simkuring nitip ka isi nu denok nu montok ulah sok wani-wani make calana pondok. Besi kaciri gendok siga patok kana tuur mata lekok kana cangkeng mata intok jeung simkuring sok hayang ngarontok. Tapi alhamdulillah keur kieu mah alham kompak. Ngarang ge tiu keur kieu mah da keur ngaji aing ge nyaho. Di luar mah ka warung make tukang sompak. Ari ngaji siga ninja. Beres ngaji siga Tarsan. Tapi alhamdulillah insya Allah orang dia banyak ahli nutup aurat. Amin ya Allah ya Rabbal. Beda rapi anu istiqomah mah. Rapi ngetiung lagi. Anu tara mah jarang nyengsol. Tong dibenerkan. Jadi kapanggih. Geus lara rapi. Dinaga silaturahmi tolabul ilmi dikaitkan karena maulid nabi. Mudah-mudahan urang sadaya sing tiasa micin kebodohan anu aya dina diri ngarti kana agami. Mudah-mudahan urang sing kenging ridho Gusti. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat sinareng salam mugi tablimpah curahkeun ka junjungan alam baginda Islam Nabi akhir zaman mustika alam anu kaya nabi sabada anjeunna sok sadajan dikale digidu leuweung ngaku rasul. Maksudnya jadi anu jadi nabi geus dilawang sigota ka Allah Subhanahu wa taala ku abi tertinggi baginda tercinta jadi habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad. Kita kanjeng ka para kulawargina para sahabat tabiin tabiatan tuluy orang sadayana selaku umat anu selalu turun tumut patuh kana ajaranan sok sadajan urang teu tepang sareng anjeunna ngan saukur cenah jeung beja leras. Tapi sukses kitu mudah-mudahan urang ditepangkeun di akhirat amin. Urang ditepangkeun di alam mahsyar amin. Dina waktu keur bingung linglung susah gelisah resah payah urang ditepangkeun sareng ajeuna dituntun dituyun dileuh ditangku dikelek disangke urang dicandakan rahmat Allah kana bagi doa kana ridho Allah. Urang digiringkeun kana surgana Allah melalui syafaatul udma anjeuna. Amin ya Allah ya Rabbal. Bo aya buaya aing moal nanya ka lalaki sabab aing teresep ka lalaki
Bo, ari ibu kinten-kinten kenal kasih kuring. Paingan arolohok wae. Ieu mah etang-etang silaturahmi. Wioskeun aroskeun oge. Nepangkeun ibu sadaya Pak. Jenengan sim kuring Muhammad Sata Al-Baihaqi As-Saqafi Al-Jazair Al-Bantani At-Tazwidi Al-Mantiki. Natalar. Barelek itu. Dan alhamdulillah tahadus bini mah sim kuring gaduh landihan lakob nyaeta Ki Gelap Serepet. Buka dina YouTube aya ketik Ki Gelap Serepet. Naon sababna pangna disebut gelap? Astagfirullahaladzim. Aing kakara ngaji aya luasan ibu-ibu ka aing ngudut poe. Jauh-jauh aing di baju resmi ka dia di kadon disebut poe kieu. Lain poe kurang caan. Coba eta aya nyebut hidung sakala. Ega urang dieu. Lain hidung kurang bodas. Puas ya puas. Puas. Dulu ka dieu tah. Bo, yo, kieu ibu pamajikan mah bodas. Bodas pamajikan mah. Nya aing geuneup pamajikan hidung kumaha anak aing teh. Aing kitu mah kan aing geuneup pamajikan bodas, anak hejo carulang. Ibu zaman keur ngaos di pesantren sim kuring babaturan karasep. Garantang. Tah, ieu nu leuwih kasep. Kasep. Fitnah eta teh. Baheula mah can aya HP di mana-mana aya santriah komo geulis anyar di sarurata. Sim kuring milu we nyurata. Assalamualaikum. Aku ingin menaburkan benih-benih cinta. Wassalam asbai. Naon asbai asa tabaihaqi. Eta nu ganteng nu kasep langsung nyarekan. Ari sia teh gablag pikiran. Goreng patun segala hayang kanu geulis. Ai cek sim kuring ku aing teh boga pikiran dia teh. Hitung-hitung memperbaiki keturunan. Eta dikersakeun bo. Eta nu geulis narima kanu kieu. Narima ta nu kasep lewat nu ganteng lewat anu kieu nu ditarima kudu geus mantap. Tapi ka ayeuna aing mah teu butuh kasep, teu butuh ganteng, butuh teh payu. Menderita atuh kasep oge itu payu ning aing siapa dulu gitu loh. Eta dikersakeun nu geulis mas eta sim kuring hubungan tapi kan kayak nu geulis kawin jeung batur leuleus ari boboko aya kan leutik melak cabe diawurkeun. Wur we sia mah ari ka artis bagur. Bobogohan dileletik geus gede dikabatu saan sia do neng geuning benyana gelis lir bulan purnama. Aku tadi wur-wur teh. Ayo curang sih.
jadi buah hati anak dedehna kagina-gina selesai. Alham coba eta abogoh direbut batur alhamdulillah. Ibu sadaya ieu pangaosan supados simkuring nyarios luras leres ibu nu ngadangukeun bugah page ieu ngaos urang kibulan. Naon sabab make judul sabab supaya cariosan simkuring insyaallah meulit murid kana pejit sumamrama kana bayah sing jadi papagon agama kangge keselamatan dunia akhirat. Sabab lamun teu make judul terkadang nyarios simkuring linglung ibu lang jadi lang ling barho balik bubar. Begitu memakai judulna orang baca we ieu. Tah ieu teh naon? Baliho teh ieu teh hasil panitia. Tadi baca ieu teh. Nah ada panitia teh. Ieu suka dibaca. Tak simkuring baca supaya pinter mulang jasa ulah pinter ngadahar. Loba ayeuna keur butuh madaratan ka urang teh. Bener toh? Masa dibelas ya. Aing geus jadi mah. Jika ngadorong mobil butut. Kok ngadorong mobil butut? 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Aing geus jalan mah dadah. Jadi mah ditanya ke Pak kemana galepel tanya pusia mah galepel. Mudah-mudahan pimpinan urang sing amanah amin. Duduana memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Masjid Al Asy'ari Kampung Lewo Kulon RW 02 Desa Lewo Baru Kecamatan Malangpong Kabupaten Garut. Penguatan nilai keimanan untuk membentuk pribadi yang peduli dan ringan berbagi serta mempererat tali silaturahmi antar sesama. Minggu 15 Oktober 2020 Ahad 21 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Aing teu warauh ieu fotona ngan hiji wukul itu foto aing. Alham. Jadi judulna naon? Tapi sebelumnya saya akan simkuring neraskeun kana cumarios. Bila Anda sakit tenggorokan, bibir pecah-pecah, minum dulu. Bios ibu maleut bios. Aing mau make ieu bisi monyong. Tah teh cai murah. Bodoh, simkuring mah tara nyusu aya kieu. Susu SGM. Susu gandum manis. Susu. Kade kasar nyebut susu teh ka kiai mangga ngaleut teh susu kasar. Urang Garut mah. Kuruna naon? Tah eta nyanyi. Bo, upami ngaleut teh kudu nyunah roh pakai kanangan katu baca bis sakedik sakad bismillahirrahmanirrahim. Upami hoyong keneh bismillahirrahmanirrahim. Abdul nama 3 kali bismillahirrahmanirrahim. Upami hoyong ditambihan nikmat aoskeun alhamdulillah. Eta teh contoh ngaleut roh. Ari contoh tuang roso kumaha rek nyontohan kumaha udah harun di dieu na oge. Udah harun. Atos tadi gitu. Ya ibu, lamun aya tamu disuguhan cai hungkul eta teh ibu tamu sitah ki hungkul. Sok ibu ya kacaroge gerege isuk cai lo beberang pas sore
Apa penting? Insya Allah ibu subuh dikihan ku salat. Alham. Jadi ibu sadaya judulnya peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Kahiji ibu sadaya di luhur ayat kata memperingati. Peringatan. Ayat peringatan, ayat perayaan. Peringatan mah Kangjeng Rasul ge peringatan. Kangjeng Rasul puasa dinten Senin ditaros ku sahabat ya Rasulullah. Kena kunaon anjeun puasa dina dinten Senin. Saur Kangjeng Rasul, asumu yaumul itu kaula puasa memperingati kelahiran kaula. Allah dia peringatan. Nah surat Ad-Duha wa wajadaka dolan fahada wa wajadaka ailan fadna. Hei Muhammad, anjeun dipanggihan teh bodoh ku kaula dipinterkeun. Anjeun teh dipanggihan teh fakir ku kaula dibeungharkeun. Allah mulu ya. Peringatan tak upami perayaan di aya-aya eta mah memang teu aya di Rasul. Nyawa tenda ieu sakieu naon megahna sakieu kembang di juga kembang saha ya dipindahkeun ka dieu aing dianggap hileut terpal karpet diampar di aya-aya tenda teu aya di Rasulna naon sababna da can aya nu bogaeun kasaha nyewana nyewana teh aya nu bogaeun sok da ieu teh make modal ras baliho duit panggung son aing jelema aing mah kurang dia mah tega aing sangka deui ya sim kuring mah ka dieu teh ngaji teh rek neangan dulur neangan dulur pangarsa Habib tah lamun geus pepenak jeung dulur tah dulur mere doa astagfirullah. Hari itu masih didoakan sim kuring ngaos ibu enging ilmu sim kuring uih nyanda amal kurang dulu menit dasar awal dengan amplop loba di warung ngan saraguan itu terus tenang sim kuring mah ngaji tadi yuk gak yang dibayar soal itu Entong disunahkeun atuh. Ya lamun aya ustad kiai ajengan ngaji bodi muludan rajaban di naon wae pengajian hayang dibayar itu ustad goblok. Kiai goblok. Ajengan goblok. Ngan lamun panitia ngundang kiai teu mayar leuwih goblok. Ini ada pikiran. Dong keprok daing lain dapati. Sok ibu terkadang ibu simkuring masak naon. Sok ngerasa kesal. Jadi hayang nginum aing. Aing bungkang sigan balik ke dia aing. Alham. Sok ibu terkadang ibu ikhlasnya disedak-sedak ke ustad. Cek ustad ke budak ngaji. Yang ngaji udunan sabulan 5.000. Balik ngaji budak jujur ke inung bapak mama, bapak cek pak ustad udunan 5.000. Mahulang mana? Tadi jang ya. Tadi ya jang ya. Dengekeun. Bejakeun ka ustad. Ari ngamalkeun ilmu teh sing ikhlas. Ngomong jeung tihang ta ikhlas. Ikhlas disedek-sedek ka ustad. Ya, taklifna ge ti Allah teh wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Ikhlas teh keur sadaya. Tani kudu ikhlas, dagang kudu ikhlas, pejabat kudu ikhlas.
Ustad kudu ikhlas coba disedak-sedak we ka ustad. Ustad cita ikhlas hari sia mereka ustad teh ikut ikhlas narek cara belega we. Tak mudah-mudahan doakeun guru-guru urang sadaya di dieu mudah-mudahan sing dijembarkeun rezekina dibarokahkeun ilmuna amin ya Allah ya robbal alamin. Ternyata ibu mana peringatan ketilu hiji aya nu diingat-ingat dua aya nu boga ingetan tilu aya nu diingetan hiji hiji aya nu diingat saha nu diingat-ingat Kangjeng Nabi Muhammad. Coba eta anu diingat-ingat Ustad. Aing mah kudu diingat-ingat. Dayan bogan. Dua aya nu boga ingetan, saha nu boga ingetan teh? Panitia. Tah ieu cai urang ieu. Panitia. Katilu aya nu diingetan. Saha anu diingetan teh? Urang nu hadir sabab urang mah ngajina teh sok poho. Sok ibu mulut kamari. Peringatan Maulid Nabi teh. Maulid tahun kamari. Kiaina nerangkeun naon? Pohoan. Kaciri mulutna oge. Mantak dalil mulut mah geus teu kudu ka mana-mana. Geus we pohoan. Dalil goler gitu. Jawaban anu nyeletukna. Ibu rek kamarana ieu ngabring. Muludan mana dalilna? Pohoan. Nya lamun geus teu beuki geus. Doakeun beuki ulah ieu mah. Muludan bid'ah. Muludan eueuh di dituna. Lain eueuh di dituna sia can ka ditu. Kira sia rek ka ditu deui. Mawa naon sia di ditu. Oh geuning ustad teh kitu. Da bongan sia kitu. Hendak urang dia ulah kitu. Tah, kitu. Muludan bid'ah beungeut sia aja bid'ah cakar ta kadinya. Mawa HP bid'ah kadieu ka sia HP-na. Sama bid'ah teh kan aya hasanah. Rajaban haram ulah. Katahliya dilarang. Atuh aing gawe naon atuh? Aing sedang ngahulang meureunnan. Buku mulut teh proyek eta teh. Aing diminta hiji mulut jarang balik. Tapi atoh we pamajikan mah sabab aing balik jam 1. Mawa eta ibu sim kuring mah gaduh murang kali umur 6 tahun. Jam 1 ibu euy ngaos dahudang budak. Bari naon? Bari nyambungkeun Abah Tatang bawa adus. Abah Tatang bawa adus. Abah Tatang bawa adus. Naon? Oh Abah datang bawa kardus. Kebiasana, ya mah biasana, tapi di dia mah kebiasanya biasakeun. Tapi eta mah sanes beureuy. Sanes beureuy ya. Beda. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya nya ibu sim kuring kuing ngaos ibu bicarekan pamajikan. Terus di mana? Ngaji ulinnya. Ngaji. Geuning teu mawa kardus. Pohon panitiana. Mantap aing daripada pase ajeun pamajikan mending pase ajeun panitia. Demi kardus. Hidup kardus. Alham. Naon sababna urang kudu inget ka Kangjeng Nabi? Sabab urang supaya iman ka Kangjeng Nabi. Naon sababna urang kudu inget ka Kangjeng Nabi? Sabab urang kudu cinta ka Kangjeng Nabi. Naon sababna
sababna urang kudu ingat ka Kangjeng Nabi supaya menang syafaat di Nabi. Naon sababna urang kudu ingat ka Kangjeng Nabi supaya urang kadipika ingat ku Kangjeng Nabi dalam mahsyar. Leres. Leres. Lo ieu muludan. Kemenang. Aing corona geuning. Kamari corona 2 tahun leres. Barangkar jelema. Usaha baralik ka imah di kota. Ngan anu paur ngagejering kabeh jelema. Masjid tempat aman ditaringgalkeun. Karpet digalurungkeun. Nagara jerig jelema tah ke corona. Mudah-mudahan sing menang pengampura amin. Kabeh barangkar aing ge sarua. Nelpon, assalamualaikum, waalaikumsalam Pak Ustad, Mama Nawian, aing bunga, nulep. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Ustad, hampura, aing lulus. Ngabadal ke. Lu mama aing ngahulang. Sabab ngariung teh ulah. Anu teu kaharti ku aing tapi ka ayeuna eta salaki jadi pamajikan numpak motor kudu jaga jarak. Ku aing di kamar iraha jaga jarak. Kabeh sing harulang. Entak sing kuring ngahulang. Daripada ngahulang ngoprek we nu aya. Aya we di imah dioprek. Oprek we eta terus. Beurang dioprek, posting dioprek. Daripada aing ngahulang. Ya keluar ulah. Di ngoprek. Akhirnya 2 tahun eta. Beres 2 tahun. Dipariksa ke puskesmas. Sing kuring negatif, pamajikan positif. Tah eta teh naon? Hasil corona. Jadi ibu bapak sadaya panna urang ngayakeun muludan teh nu kahiji supaya urang iman, nilai iman untuk membentuk pribadi yang peduli. Jadi kuatkeun sabab ibu bapak sadaya terkadang loba jelema gara-gara lemah tauhid, lemah akidah, lemah iman, di mana-mana dibere bingung jeung susah. Lain kala ka deukeut kanu boga bingung jeung susah nyaeta Allah Subhanahu wa taala. Kala ka amprag-ampragan neangan jelema nu pinter, bari teu ngarti kana agama. Jalma nu lemah tauhid sok oyol-oyolan, di mana bingung, di mana susah gara-gara yaman. Depan diluhurkeun kuburan dari menta lain ka Allah sama menta eling ka Allah kalau datang ka jelema pinter kabalingar di nama agama mama disebut make curhat mama kumaha tuh abdi teh mama ya usaha teh geuningan kieu wae mama tani ti bodaki dagang timbul hutang nete semplek bijak semplak korosa kebut gededuk labuk dagang dina penting katingang taraje usaha di darat di soledat usaha di cai di kejepur bukut hayam kucekak minggu lauk kebanjiran datang ka imah loba nagih lengkap sudah penderitaanmu kumaha ibu cek mama geula urang ditinggal heula di kacalopia bismillah. Paingan atuh paingan usaha maneh teh geuningan kitu lain ieu lain kalakatik dik berak dik ibu kumaha panangannya upami kieu tik berak lamun gancang sing gancang tik tadi ajak ke balik pada daerah si horeng si mana horeng yo maneh teh aya nu salah naon salah panto imah
ulah yang harap ngidul pindahkeun ka kaler keur mah susah sita mindahkeun pantong. Tapi lamun lemah tauhid lemah iman bakal ngawaro bakal nurut. Tah kumama dibere bahan kopi 7 rupa, rujak 7 rupa, menyan 7 rupa, kopi pahit, kopi manis, kopi ginseng, kopi luwak, kopi gudai, kopi abes. Rujak kelapa, rujak gedang, rujak leho. Cik ibu, pak, kira-kira lamun dibere bahan itu dina nyiru, disimpen dina lawang kanto, ngaduana bakal kieu moal. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Gitu moal. Kumaha tuh? Pukul kukus kasang maung sang Batara Nagasaki. Mbah ngagege ditangkal kai monyet. Mbah ngagege di hulu cai koyo. Tiling tingpak Bapak sia beki numpak. Ngaco. Maka kuatkan iman. Ternyata iman kunci kebahagiaan. Tauhan Allah bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Pasti baca jalmaan iman. Cek santri di mana-mana kotrap kana fi'il madi maknana litahqiq pasti urang ulah mangmang bakal baca yakin bacana keur jalmaan sok sanajan loba jalma anu nyangka bahwa kebahagiaan teh ayana dina kabeungharan cuma sangka. Sok sanajan loba jalma anu nyangka bahwa kebahagiaan teh ayana dina pangkat jeung jabatan cuma sangka. Sok sanajan loba jalma anu nyangka bahwa kebahagiaan teh ayana dina kapinteran cuma sangka. Loba jelema beunghar lain senang tenang bahagia kala kariweuh teu ari hayang ngaji-ngaji acan. Sibuk uruskeun pakaian. Sok sanajan ya lamun eueuh imanan moal tenang sok sanajan bro di juru bro di pantong aya di tengah imah seuseut. Udang sigrong kebajikan pinu ku kongkorong mobil kadang ngananjakan bukan ompong. Coplok ka imanan moal tenang. Sok sanajan beunghar ibu tepikeun ka ibu sadaya pohara dahar oge unggal poe bareng jeung hayam. Moal ngeunah. Ibu pernah uang barang di hayam cokan huut tapi sok sanajan kokoro nyoso mararat rosa isu ngabubur soalnya nganggur penting nganggur luhur lamun aya imanan insyaallah bakal tenang teu pira tuang unggal poe ngan saukur jeung goreng gurame nikmat eta iman anu mawa naon mau banget sabab jalma anu daya iman lamun dibere beunghar bakal katungkul ku dunya. Tohok ka akhirat. Yaman bidun ya hustagol qad qara'tul aman. Walam yajal fi qaflatin hadadana minhul ajal. Jalma nu katungkul ku dunya hirupna asarek lila kana akhiratna sehingga datang ajal bohong akhirat padahal dunia mah bohong al haya karuyan hari hirup teh diri barat ngimpi aing ngimpi teh bohong. Sok ibu ngimpi boga duit 2 miliar pas hudang aya. Ngimpi boga emas 2 kilo hudang aya. Ngimpi boga saraki kaset pas hudang beuneu. Sorry sia. Bohong ngan hiji ngimpi anu nyata mah ngimpi kieu. Sabab sim kuring pernah baheula keur leutik lamun sare tara make calana langsung ngacer
bohong. Lamun cara mobil mah momong, mun motor momong. Kurang dia rek ka Cirebon, padahal jarak Cirebon sabaraha kilometer. Jam 7 nyarita, jam 8 geus nyarita deui geus di Cirebon. Eta teh berarti Cirebon. Lamun ka Bandung baban, lamun ka Meksiko. Ka Meksiko. Nah, sareuli. Naon Meksiko? Luar negeri. Oh, ibu toh. Toh di Kadungora. Ayeuna tur musim di Kadungora mah. Jalan tol tanah kagusur ku jalan tol mantap kurang dinya mah lamun ngariung ngobrol nu dicaritakeun teh lalak lalakon bener main dia disebut main dia alhamdulillah ibu sok mentak kade ibu di dunia mangan sopor saman di akhir sabab ibu ya orang hidup di dunia namun kurang maut mah ngan nu dibawa dengan syukur amal urang amal soleh lamun urang maut amal soleh ke si soleh maut naon mawa naon maut mawa amal soleh amal urang nya lamun urang maut mawa amal soleh ke si soleh maut mawa naon eta teh bangsat amal teh aya nu kapalingan saha si soleh Gusti abdi mah mawa naon sabab amal abdi mah dibawa urang lewo guna ehet dengan soleh kan kurnyaritakeun soleh gitu sok ibu sadaya amal urang nu hade lamun ditampi ku Allah di bakal kabawa nu goreng oge lamun teu katobatan bakal kabawa mending boga amal hade ibu bo teraskeun untuk capek bae aing nu capek biasa nu di luhur mah capek ge biasa nu di handap masih gagebong menjelepong we yang sakit tuh alhamdulillah sok ibu mending lamun mawa amal hade ibu ya ibu dikubur teh poek keung sempit sok sareng poek keung sempit poek katalan ingat ketika imah jadi tanya ku salaki menang naon poek jarok itu siapa eta ibu sadaya keur poe keung sempit datang amal urang assalamualaikum waalaikumsalam saha anjeun kaula salat nu keung jadi tegeung daya nu maturan nu sempit jadi lega nu poe jadi nyaangan daladang amal torojo di assalamualaikum waalaikumsalam saha anjeun kaula puasa assalamualaikum saha anjeun kaula zakat assalamualaikum waalaikumsalam saha anjeun kaula muludang jadi rame ibu di kuburan jadi pesta gambaranna kitu sabab loba nu maturan sok ibu eta keur rame kitu keur pesta torojo teh ibu aya makhluk lucu leutik pecekrek nyari tanah ngiru assalamualaikum waalaikumsalam saha anjeun kaula 2000 anu sok diasupkeun ka koropak teh 2000 datang ibu nu 2000 ge lumayan keur ngahibur ini istiqomah ikhlas leres daripada leutik teu ikhlas mending gede ikhlas sok ibu lamun datang nama goreng keur makeung poek sempit saha anjeun ulah sok api-api kaula anu dilakukeun ku anjeun di alam dunia
saja kaula Bang Emo. Nah, ieu teh siga nu ararosok ieu. Kaciri banget. Mantak aroron. Mesti datang ke. Orang duakeun nya anu nginjem ka Bang Emok sing lalunas. Geus lunas urang nginjem deui. Ngabingungkeun eta teh aya ustad. Ngabejaan haram eta teh. Nah tuh ustad atuh ngareng nginjem atuh. Nah ustad dia boga duit kumaha. Ngawuruk ge. Diangkat. Jadi kurais. Bentang nginjem. Jadi bingung. Sok ibu zaman ayeuna mah terkadang ibu sadaya lamun dikejaan ku ustad ku kiai teh mah masing-masing ya ustad. Masing-masing. Maksiat teh mau ustad ieu. Cek saha mau ustad. Aya teguran ti Allah mah sarua ustad ge kategor. Aya banjir sarua imah ustad ge kabanjiran. Naik ustad ge kata kalapa. Make kolor rumpul. Nasaruna ke bawah palit. Untung eta ge make kolor. Coba lamun teu make kolor. Eta manuk hiberna ka mana eta? Cicing budak sia. Lu ke indung maneh. So, masing-masing majar teh. Kumaha lamun ustadna saruana? Siap masing-masing oke. Engke lamun maot masing-masing. Mandi sorangan, bungkus sorangan, ngubur sorangan, daangger ka ustad. Aya istri dongkap ka ustad, Pak Ustad itu caroge abdi dajan aya mula sarah. Kumaha cek ustad tah caroge ibu nu masing-masing teh ieu. Bejakeun ka caroge ibu masing-masing. Mending ari boga anak beunghar boga inisiatif. Geus lah, bapak teh anu ngurus mayitna asupkeun ka mobil. Narek dibawa ke mana? Setim. Mayit di setim, make kanebo. Beresna make kit supaya herang. Asupkeun ka showroom. Kredit mayit. Aneh terkadang sok masing-masing. Ya, naon sababna di urang loba musibah? Gempa di mana-mana, gunung beto, tsunami, kapal murah, kapal Indonesia nusuk murah teh. Kapal Jerman tembak dor murah, kapal Inggris tembak dor murah, kapal Jepang tembak dor murah, kapal Indonesia teu kudu ditembak aja murah serangan. Naon sababna? Itu kakawasan Gusti Allah. Tsunami kakawasan Gusti Allah, lain ladang insinyur. Sugan insinyur ka tengah laut nyawakan cai tsunami. Insinyurna kejahakan teri. Gunung Bitu lain ladang profesor kakawasan Gusti Allah. Sugan profesor kadeketan gunung sisina dipompa. Bitu. Profesor kejahatan kadang. Itu kekawasan Gusti Allah. Ngan aya nu ngondang. Tah nu ngondangna teh jalma-jalma nu sombong ka Allah. Ngangkat berbel besi 50 kilo kuat, ngangkat gemuk 50 kilo kuat, ngangkat pare 50 kilo kuat, tapi teu kuatkeun ngangkat leungeun. Baik teu mawana naon. Maghrib 3 rakaat, Isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, lohor 4 rakaat, asar 4 rakaat. Coba nu kuat. Itu nu sunah. Mantap. Dina mulu dan wayeuna kuatkeun iman. Kedua ibu sadaya sing mempererat tali silaturahmi. Mudah-mudahan silaturahmi orang saya ditampi kalau dinten ibadah. Wasilah silaturahmi di paparean rezeki anu seueur tur barokah. Dipanjangkeun yuswa bar tiasa ibadah. Ibu, Bo, hoyong panjang yuswa, Bo.
hoyong panjang Joshua baik batur geus eueuh aya keneh baik sorangan wae boga sawah sorangan boga kebon boga sawah boga kebon boga imah boga tanah digarap dipanen didahar wareg sorangan wae Ibu Pak ternyata urang ngadua hoyong panjang umur lain berarti umur urang ditambahan 60 karena 70 sanes sabab umur mah geus ditentukeun ku Allah dihin pinasti anyar pinanggi dihin pinasti geus aya catatanana di Lauh Mahfuz anyar pinanggi ayeuna terjadina dina lakon 120 dinten atanapi 4 sasi dina lebet patuangan anu janten ibu itu umur geus ditentukeun termasuk rezeki jodoh pati baja cilaka geus ditentukeun mantap urang ulah selempang tina masalah rezeki sadayana kabagean ras Tawaan Allah Bismillahirrahmanirrahim Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha aya nu kumaraya di alam dunya utek tong walang taga orang-orang kekodongan dan luka ciri untuk kaciri KBG dirijian tok ya anggar orang dia mau diajak ke balai mah KBG dirijian ibu sok tuang naon tuang sangu bejo nasi tanah si mah tuangan urang jakar hari urang mah jelema urang mah aya banget kejo jelema urang ka tuangna tuang sang asalna sangu teh tina urang tuang sangu tina beas diaduk-aduk meureunah tuang sangu tina piring beas ibu sok tuang na piring ulah hanya tuang na piring nyengkleh na piring tuang mah guna samak na kursi sangna na piring ibu sok lalajo sinetron dina naon dina TV nyengkleh ajet atau TV ya ibu pak tong boro-boro urang geus dewasa urang nu geus bisa usaha lamun diemot ku urang orok anu aya di lebet patuangan anu janten ibu dirijian ku Allah leres bukti mana hirup bahkan ibu sadaya barokah lahir anak ibu barokah lahir tatangga mawa naon mawa popok mawa samping mawa baju aya nu mawa ranginang berusaha eta berindungna sabab budak mah can boga dosa can boga huntu kan ieu barokah lahir anak barokah lahir anak budak can boga huntu can boga dosa bakasan jual bedau teu nyambung bedau oh nya bisi engke saingan jeung bapana budak dibere hun sok ibu gaduh murang kali umur 5 tahun can boga huntu sedih 5 tahun can boga huntu sedih tapi lamun boga budak kurang umur 1 tahun jadi huntu bunga budak jadi huntu aneh urang diam budak jadi huntu bunga berarti lamun boga budak 5 cara dihuntu kabeh
Yo, Pak, Bu, budak jadi pejabat, jadi pengusaha, jadi kiai bunga. Dia budak jara dihuntu bunga. Asa keluar jadi huntu. Arang eta mentak kurang mudah-mudahan silaturahmi, terutama orang silaturahmi ka Allah, silaturahmi ka manusia, silaturahmi ka Allah sok tingkatkeun salat anu 5 waktu. Silaturahmi urang jeung kepada manusia. Contoh Kangjeng Rasul. Ibu, aya 3 amalan Kangjeng Rasul anu luar biasa. Buka hiji silman kotoaka. Tepungkeun baraya ka jalma anu megatkeun baraya. Sok ibu sadaya lamun aya jelema anu ngewa ka urang mah ulah ngewa. Lamun aya jelema anu megatkeun baraya jalma teh tara datang ka urang. Boga dulur teu datang wae, ulah sarwana urang nu datang. Sebab lamun datang kana sok datang mah eta mah himpas. Tah nu luar biasa mah datang ka jelema anu tara dat. Siga simkuring ngahaja ka dieu datang, da urang dieu tara ka simkuring ka ditu. Tara datang. Lain tadi mereka Bandung gitu. Mun lantaran eueuh nitah ka Bandung, jeung naon aing ka Bandung? Geus lain ka dieu. Alham. Nu kadua ibu sadaya wataqwa man dalamaka. Amalan Kangjeng Rasul anu luar biasa ngahampura ka jalma anu teu. Lamun jalma anu ngewa hampura. Anu geuleuh masing deudeuh. Anu ngewa masingnya. Anu nyarekan pek anteuran, anu mayakan pek kiriman. Aya kitu aya. Biasa. Urang mah aya nu ngewa, di ngewaan deui. Koheul, di koheulan deui. Darurung jeung reregan, nu burung jeung nu edan. Mantap urang kudu asa hampura. Gaduh caroge salah hampura we atuh da urang ge sok salah. Ibu hoyong jadi istri solihah we. Ida nador ta caroka di mana-mana ditinggali ku caroge sing pigubungaheun caroge. Ibu Siti Khadijah. Siti Khadijah mah upami rek ngaheup kana wengi sok nyarios ka Kangjeng Rasul. Ya Rasulullah. Nah salira bade peryogi ka abdi upami bade peryogi mangga geus siap. Upami teu bade peryogi abdi rek ibadah tapi ka subuh. Sok turutan ku ibu. Ka bapak, ka caroge ibu. Bapak, geus isya teh. Nek dipake moal. Lamun dipake hayu. Lamun moal rek hes tapi ka subuh. Sok ibu sadaya, yo lamun caroge rek angkat, sok ibu jajakkeun teu ka lawang panto. Ulah ieu masalah ki brek-brek motor. Mama, bade angkat. Sampeurkeun heula. Sok naon rontok pananganana. Tium. Sok doakeun sing berkah, sing menang rezeki anu seueur. Panaha keur urang keneh leres. Sok we tarap caroge 10 lengkap teh. Pak, aya naon? Titi DJ. Titi DJ. Hati-hati di jalan. Tah lamun caroge ibu rek naon rek kuih ka bumi siap-siap ibu mapakeun. Sok tara. Sok lamun jam 11 kira-kira caroge tepi ka bumi ibu jam 10 buru-buru gara mandi. Sok bebersih. Make baju nu alus. Kapan anak nanya ka urang, "Mamah, rek ka mana geus dangdang kitu?" Cicing rek mapakeun bapa maneh.
Nah emang bapak di bandara di kebon. Dompet itu salah kisah iya gimana? Lamun salaki datang papa kenapi kalawan disambut ku hate senang bari dibarengan ku senyuman osok tara ngenah tungtung nawu siapa Pek buka baju, pek susutan kesana, pek keberan salirana, pek taros kahoyong osok tara. Nah, osok tara lagi tara. Atuh gawe naon sia teh nungguan boal hungkul. Nah akan bade ka jaman heula. Nah akan bade calik heula. Nah akan bade dahar heula. Nah akan bade ka kamar heula. Osok tara bagus ajib baiklah nyambung oke aing ngajuni seberang ke maka mana we aing ngomong panas reda minum aing tiis dapat ke amis iya pinten pangar sabut kita lain hari ini bener tim kuring mah ibu atau ibu bunga dibere cai kieu mah naon sababna berarti geus dihijikeun ke nu katilu ibu sadaya urang ladang iman urang harus cinta kepada Allah kepada roh ibu cinta ke Allah cinta ke Rasul cinta ke caroge cintaan mana ka karena Rasul sareng ka caroge bingung ibu cinta ka Rasul sikadengeun ku salaki edan ke salaki ibu cinta ka caroge lapur ke di akhirat padahal ibu sadaya ternyata orang cinta ka caroge cinta ka makhluk harus didasari cinta ka Allah jeung Rasul tah cinta sejati mah cinta ka Allah jeung Rasul cinta ka salaki mah bohong mantap Pak ulah percaya teh ke pamajikan cinta salaki mah bohong cinta pamajikan ge bohong aku cinta padamu sehidup semati pas salaki maut ceri papa aku abdi sareng saha modus saya panon nagengan sabelah ada idang geus darat deret waktu tahlil ge geus kicepan jeung tahlil bohong cinta ka makhluk deui mah tah nu sejati mah cinta ka saha Allah jeung Rasul sarua lalaki ge kitu siga dunya pamajikan maut mah cori beres setujuhna segala diringkit mantap cinta teh kabagi tilu hiji aya cinta karena muka dua aya cinta kapaksa
Muka tilu ayat cinta seutuh. Mana cinta karina? Parawan kawin ke aki-aki. Oh, parawan kawin ke aki-aki teh, aki-aki na bonghar. Calon nikahan itu geus dijadikeun ka Mekah. Namun anak maneh dikawin ku kuring, ke maneh diumrohkeun ku kuring. Untung nama budak dikawinkeun ke aki-aki umroh henteu budak pejet. Eta teh cinta karena. Muka dua aya cinta kapaksa. Kumaha? Nu rumah tangga ditanya, "Oco, ari oco betah jeung caroge oco boro-boro." Nah, kitu. Ari caroge oco mah bogohon pisan ka oco teh. Tapi oco mah tepat di bogoh. Nah, make daek dikawin dipaksa ari anak 8. Itu dipaksa itu. Tak aya cinta seutuhna, tak cinta seutuhna mah cinta ka Allah jeung Rasulna. Ayah taro kalama habibihi ala ghairihi. Ciri cinta seutuhna sok milih caritaan anu dibika cintana daripada nu sejena. Leres. Sok ibu baheula keur bobogohan. Aya nu pernah bobogohan aya? Aya nu teu pernah? Kasihan deh lo. Baheula ibu buka bogoh. Kutunggu jam 8 malam di bawah pohon awi. Ya ngaguruyuh we gitu. Demi cintaku padamu dikau. Tak urang ayeuna anu kapanasan gitu. Nya aing sabenerna ieu teh luak ieu teh bisi aya nu kita tingali ku aing bisi amok. Aing cicing ningalikeun kiai aing teh ditingali-tingali. Mana nu teh katingali ngacung. Ngacung. Alhamdulillah. Puter ieu nya. Tah ibu sadaya cinta ka Allah, cinta ka Rasul tah ieu urang dikieun teh gara-gara mudah-mudahan cinta urang dibales ku Kangjeng Rasul. Amin. Ulah cinta bertepuk sebelah mantap kudu nyaan cintana. Mantap ieu urang teh keur nemongkeun naon ka cin. Akhirna jadi ngan urang moal cin lamun teu mengenal ka Kangjeng Roh kenal heula. Saha Kangjeng Nabi teh jenengan teh? Muhammad putra ibuna dibabarkeun urusna lahirna kumaha lahirna? Babar daya kokotoran orok lirkenginya pitan socalir kengi patan serta harum beneran itu Kangjeng Rasul beda aja kurang dia kumaha babar loba kokotoran orok geus orok candi sunatan soca loba belekan sarta bau kahitutan. Udah luar biasa. Kurang kudu kenal heula, tak kenal tak sayang leres, tak sayang tak cinta. Lamun kenal tangtu sayang, lamun sayang tangtu cinta, lamun cinta tangtu rindu, lamun rindu sok inget wae, lamun inget sok nyebut, lamun nyebut bahagia. Sok cinta ka Kang Udin anu disebut-sebut selalu ingat padamu Kang Udin. Berang dahar da sabab eueuh deungeunna penting hese sare loba reungit
Ini cintaku padamu wahai Kang Udin. Aya Kang Udin aya, Kang Ade, Kang Agus, Kang Ujang, Kang Asep. Wajah weta. Cenung, Ceti, Cebokom, Ceidah, Centin, Cemumun. Aya weta. Terutama orang kudu syukur lahir Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terutama ibu. Ibu mah kudu syukur. Gara-gara Kangjeng Rasul lahir, ibu ditaikeun derajat 3 tingkat. Sahabat tumaros ka Kangjeng Rasul, ya Rasulullah, saha anu kudu dimuliakeun ku abdi umuh ka indung anjeun, sadai umuh ka indung anjeun, sadai umuh ka indung anjeun, sadai suma abu ka tuluy bapa anjeun. Jadi indung mah disebutna ke 3, maka indung teh kudu 3. Lain kitu. Pangna indung disebut 3 teh sabab kacape indung teh til. Hiji dina nalika ngandeg. Ngandung. Aya ngandeg aya ngendog. Cik naon bedana ngandeg jeung ngendog? Tah lamun ngandeg mah megarna di lebet. Ngendog mah megarna di luar. Untung ibu teu ngendog. Lamun ibu ngendog, saroge ibu kudu neangan jarami jeung bakul keur nyeleung-leung. Capek, berat ngandeg teh cenah. Cenah da aing mah teu pernah. Bapak lamun hayang ngalaman ngarasakeun berat ngandeg sok kalapa 2 talian dina patuangan bapak. So, bawa menang saminggu mah. Sare bawa ke kebon bawah, ke sawah bawah. Mentak kudu karunya teh ka pamajikan teh. Mentak aing mah karunya ka pamajikan teh. Tara sim kuring mah ka pamajikan tara popolotot aing keur sare mah. Nu kadua dina nalika lahir. Nyeri ngalahirkeun teh cenah. Kan untung ibu boga penyakit pohoan. Itu karang keur ngalahirkeun mah gara-gara sia ka aing teh nyeri. Sia mah alangah elenge we kala kawiridan. Lalaki awewe, lalaki awewe, lalaki. Aing mah nyeri sia teh. Nyerek teh nyeri kumaha ibu? Pak yo rek teh nyeri kumaha? Aing nu asup 2 os. Aing keluar 3 kilo. Itu nyeri kumaha? Ngan gitu bari poho berakit-rakit ke hulu berenang-renang ke tepian sakit-sakit keur ngajuru susah-susah keur ngajuru 40 poe kemudian malah nawaran alhamdulillah nu katilu kacape indung teh nyaeta dina nalika mengeneni musuhan-musuhan. Ibu sok halaman jam 8 tos isya kagara krek rep urun budakan hudang wah langsung ilungan hudang mah kodok buraho det mantap budak lamun ceurik di ais ku bapana lain kalaka repeh kalaka tarik sabab dicingitan ku bapana tapi lamun ku indungna budak ceurik ais langsung dat sabab minum nama boga stop kontak. Mantap ibu ya lamun caroge ibu ngabemblem we ambak asupkeun kana stop kontak. Insyaallah bakal jempet. Jam 10 peuting oa budak sanu urang indungna bapana mah oyo. Jam 12 peuting oa. Nah cenah eta mah orok teh nada deringna beda. Aduh tiga itu serang deteng untuna tungtung nama soteng anaknya nyusu bapaknya ngabonceng capek mantap dihargaan ibu alhamdulillah istri mah dihargaan tapi kayaknya gunagara ge dihargaan sok aya gedung wanita di mana aya gedung lalaki aya hari ibu kita Kartini dan aya hari bapak kita Kartono.
Bupati cacak-cacak lalaki lain papati. Perlindungan perempuan can ayo perlindungan lalaki. Dihargaan ku negara ge bahkan sakujur badan ibu ngahargaan ka ibu mah. Sok dihandap aya indung suku lain bapak suku. Pitis ibi lain mantis. Bujur ibu lain pajur. Bujal lain pajal. Puk lain pauk. Salioco lain kamli. Mata emak lain abah. Biwir ibi lain mangwir. Dihargaan. Tuangan ibu tuangan ngahargaan ka ibu mah. Aya bugis, buras, burayot, lain parayot. So. Bakmi, bakso, bajigur, bandrek, emak kabeh. Bakmi, bakpao. Ngan aya kabagian pamagat papais. Aya papais. Kolak singkok. Pamajikanana cilok sinci. Eta panyakit ke panyakit ka ibu mah kabeh. Sok ibu sadaya. Lamun urang hese papa ngaranna jeungjeurih. Lain jeungjeurih kon. Angger ka ibu. Rorombe. Seuseuh. Sok ibu mijeun ngayar naon disebutna? Busiat. Oh lain pasiat. Mantap dihargaan ibu, mantap luar biasa. Mantap ketika ayeuna. Tah, anu seueur bersyukur mah ibu anu sok loba pangajian ibu ibu anu sok sholawatan seueurna ibu anu sok ngomongkeun tatangga oh bapak-bapak alhamdulillah. Naon sababna? Sabab almar'atu imadul bilad. Istri tiang nagara rumah tangga. Lamun hayang rumah tangga urang sadaya kuat sakinah mawadah warahmah sok istri sing kuat. Contoh bojo Kanjeng Rasul. Bojo Kanjeng Rasul. Dengekeun. Bojo. Alhamdulillah. Yang terakhir mudah-mudahan orang sing kenging syafaat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal. Bo, bae ngaosna dugi kata Bu Lima. Bae sing kuring rek indit. Sok kita dari ke Bu Lima sok. Mudah-mudahan sing aya manfaatnya. Panginten sanes kirang sono. Da ibu geus leulah komoan kapanasan mah geus lieu deui. Kiraha yang ngaji teh geus nasi. Anu geus panik. Kasim kuring sami pada istirahat. Insyaallah sonten sim kuring ke daerah Rancabang. Terus ke daerah itu Cikajang. Terus ke Singajaya. Tapi lu dintenna sim kuring ke Karawang. Terus ke Karawang nih kaping 28. Kaping 11 November Karawang terus ke Bekasi. Duakeunnya sing jadi nu ngundangna. Heuda ya ulung ngundang aing rek naon prak-prakan. Terakhir buah jeruk, buah delima, buah semangka, buah apel, itulah buah-buahan yang bergizi. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Para hadirin wal hadirat sadaya, alhamdulillah acara demi acara tikawit dugikeun ka akhir lemay paratos disimak urang sasarengan berjalan kalayan lancar. Rubena Tesim Kuring salaku pembawa acara. Ieu acara urang tutup bae ku doa hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sakitu acara anu dikapayunkeun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الصبح بدا من طلعتي والليل دجا من وفرتي فقال رسلا فلا ولا سبلا بدلالته وهدى سبلا بدلالته كنز الكرم مولى النعم هدي الأمم بشريعته الصبح